sebuah kepentingan. Oh masalah sih ceknya jaing mah teman gambar ieu jaing mah henteu. Atuh teu naon atuh. Jaing mah maksudna ge lendek naon dengan duit. Oh gitu. Udah lo ngomong ya lagi macem-macem bae. Masing-masing bae sih. Wih. Sok aja teger gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan Iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan cek Kangjeng Nabi soleh kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana. Lantarannya nama boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poenyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakatnya na moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh. Cik Kangjeng Nabi sallallahu lamun diganggu awas supaya lakum mazabun elim bakal kedatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi sallallahu rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikeun pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran geulisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang ka kaula bogo ka kaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta Iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karak ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ieu. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara. Digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh ngahajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kangjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang midu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ya. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kukumaha ge iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama
syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kanjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibeli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kuda. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kapit langsung tublas. Teuci ku Ki Kuda. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta. Ialah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafad Al-Quranul Karim bakal ditayakan ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget. Quran ka mana hurufna? Dibukaan Quran teu aya. Neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatangga. Tatanggana nyokot Quran teu aya. Rome bakal eueuh ieu huruf Al-Quranul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh. Nu talar bangsa kul a'udzu birabbil falaq binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit. Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit jasa. Sanajan ini tuh watini ge pambelit watini wa zaituni wa turi sini wa hadal bananil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wasbana illal ladzina amanu wa shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah cak teh budak. Geus, atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin, Tabarok bangsa di maota. Tinggal cak buricak. Tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta. Nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot. Eta patlot nulisan jelema kafir, mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud temarencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibunuh buang kawarahna kaum Samud luar biasa
percaya karena karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromong Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon tak geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun ayo ingkut tabungan mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun sikana ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Isa cek Kangjeng Nabi Saleh tamatta'u sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Saleh lalu ngomong kuari bae kuari jatah 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumil salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delegeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, maneh berangkat jeung pengikut maneh aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cek Gusti Allah ku aing. Bakawarah ieu manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti? Palestina didinya eureun di Palestina cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestina di Palestina sapoe 2 poe berangkat ka Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kahareup bakal datang maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kere wah jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestina di dieu teh tah aya kobah 3 nagara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestina kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kahareup isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal tapi mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadahan di dieu siksa nyaho coba
tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh gue gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestina lempang didinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina banget nakararoneng kabeh sini tunjuk beget sia koneng sia koneng emang aing koneng oh neng ngaca tuh itu koneng ika roneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah payan ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa ka jeung kumaha Kangjeng Nabi Soleh na keur geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua barem kulit manusia silih tunjuk sia barem bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang Solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sabira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasa nu ngaulah-ulah karena iman bener Ratu iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ge masyarakat ieu bener kajian hukum ge Soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ya bener Soleh ya kumaha tuh ya orang siap apa disiksa apa iman bae ya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ya geus kieu ya urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tadi dong jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang gugus ya Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya lah ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing cilegar teh
kuari mah jelema huruf saurang-urang can kabeh ngusruh numantak fa'akhazat umur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud pas patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedena Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim ialah fa'akhazat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belah ka kiri non gitu ka utara dirinya ka Palaya Madain nah dirinya ge sarua kaya gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak ledek midas sama di luhur dihandap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeunana cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos gitu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah
ku bahasa isyarat hewan anu pahamun wali Allah mah sarua jeung utusan anak bahwa gerak keluar ti di lantara dia teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta mah bejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta teh utusan Allah barang disiksa ku gempa di handap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya setik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih kene aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti penting hudang mandi ka cai tadarru ka Gusti Allah aya kene nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan-pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan-pemabokan, di berbagai daerah perzinahan-perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae ku ari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pemalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling kene bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah. Kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari. Ieu jadi negara naon di urang teh? Masyaallah karim. Lamun janda ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oke nya, sakjana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang teh dikukumahakeun. Saha? Si eta. Coba ngomongkeun si eta saha? Bejakeun lah kono eta. Eta jeung berekan pamalingan gawe. Ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi. Kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Saleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Di dina
Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang maka Kangjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina gitu nanti Suriah ke Palestina datang deh ke Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara hanya tol mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula tah mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya nu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang tersep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang ngadenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya
nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyao coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doa gua ada sing jeleger deui sakumaha tadi teh padahal jangan sorangan doa wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh aing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di handap berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekahnya ngadenge bahwa ieu dua negara disiksa hiji di Arab Padain nomor kedua Padain Soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh da urang mah make padahal mah nah naon urang masuk make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun teu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu itu bisa kita tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajian kukumaha ge mun teu bisa kokoseran hindungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditunda kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke gara-gara aing aju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qadana ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atau pemajikan orang ya kurang di lapan kurang di bagus-bagus atau herang majikan orang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ku urang pemajikan ka dieu sia ku aing di pandian gede-gede benar engke ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ieu pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah ieu kan kumaha ieu mabukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat-sat pan pak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dipamulikeun ku urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah Kelly bekel nya ngahutang deui Kellyna ge dek geulis kumaha atuh bedak Kelly oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun Kelly mah pada tidak ampal, dikabeungeut teu beres atuh.
Nah nu bagus emang nu kos kumaha kiai dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baru teh tadi caian eta nu hebat mah oh tah kieu leuwih parah tah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baru teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin itu lamun ku ari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tunu urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya teu daek robas ya ngan rada deres bae kumaha rada aya Luis ya ieu bae digosokan ge rada aya Luis jadi maksudna aing mama wasiat teh teu disaha-saha kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan aing babaturan aing ngomong eta saha saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih saya rada Luis bari mah tetep urang nu urusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meulikeun nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya mulai wer wah naon ieu cek nya ieu mulai goyang-goyang ih kieu mun jadi goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu mendekan jeung Nabi kitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa ieu teh Saudi Arabia ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya anu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop anda pentanggal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa sahabat ngap-ngapan aduh cek jana hadena cenah urang ieu henteu aplen di mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae
mantap ulah orang ka Gunung Galunggung ku masih sana ku sia kena siksa kajen ku komadin ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun ku masih tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia kajen ku koma gampang bae Allah mandek nyen tsunami sanunya susu awewe digudekeun maju keluar cai wah disemprotkeun pae na tsunami nya nang Allah babah kawasan nyen tsunami tina susu. Ya Allah, ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabeberah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih keneh Yordan keneh ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di wetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Ngucap seperti Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadue ki basyar hadza ikila basyar sahabatu para rewangan na Rasulullah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna Rasulullah karena satu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubudai ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik golong ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya bashar rajula su'in iku wong lanang kang lain paus tutug ya qaul wala nudawa wa tazabai nudawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki bashar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirin ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatunai kalakuan ikul lama balagahu samang-samang satu magahui ngali opanong satuna basar wabaha ikut nyemelewa basar ibni Ubaidillah ing anak wanone ki Ubaidillah bin Abbas bola maka ngucap ya ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basar Istajaballahu ta'ala makang membadanan sebelah ta'ala doa alihin ing doa nasidina ali fihi ing dalam basar wa kanat lahu akbaru sunlanana ikut tetap gadue basar pepirang caritaan kang ala pijani bi alim dalam rasulna wa sahabilan pirang sahabat ali radhiyallahu anhu muga nilar benuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyara sohira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang na pombo ke karena sohira aklauma ingakale ya kana takipu kanganda ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hijukan ngahudang-hudang ya asyar al-asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun ya asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia
Nyaritakeun seorang manusia nu biadab Ki Bashar Ahmad bin Hanbal salah satu mazhab minal a'immah yang liana bahkan nyaritakeun walam yathbut cana li Bashar hadza suhbatun ma Rasulillah. Ki Bashar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang mah negara urang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat nya mah. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun. Jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma qatil umrahu wazhib aklam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah. Ye umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah